wow. Oh, baik. Nah. Cepengan mikna, sok senang nya santai. Sok. Neng nami saha? Tasya. Tuh gaya Tasya. Apa jauh orang ke otit mana teh orang teh. Tasya naon namina papanjangna? Amelia. Amelia. Bumi di mana? Caket abi mah di Singajaya. Kelas sabaraha? Kelas apa? Kelas genep. Kelas genep. Atana teh cita-cita terus agak hoyong jantan naon? Desainer. Desainer. Oh, bagja nya, bagja ku keresana kana pangdabi terus mang pirang-pirangnya. Sok sebutkeun anu 10 teh naon wae. Matak teas hate ngaleungitkeun caang na hate. 2 Matak matak 2 sok tenang. matak musik anggota badan. Jadi karena ingin kesalahan. Bener. Tepuk tangan weh, gue butuh semangatan. Tilu Saeutik pengertian bet. Opat mata naonnya? Kesel. Baru, maknya baru. baru. Ayo masuk ke ngejar-ngejar ya. Baru rak masuk orang main baru. Baru karena ngajalankeun ibadah. Oh, dah. baru sebel. Terus teh nandainya. Udah apa? Kalengitkeun kalajatan ibadah. Genep teh nya eta jatuh ngadahar makanan haram jeung ngaberat naon subhat remang teh remang oh nya teh eta remang banyak kita terkira pakai hanya dokter 7 bimbang karena awak kan hate tos pinter delapan gibu lain naon atuh oh jadi sakarat teh sakarat naon sakaratul mau salapan berat lain berat lain tadi oh mata naon kumaha kurangan ibadah weh oh ganjaran ganjaran naon ama nyarat uji deui sok naon dibere kesel di hari kiamat. Benar tepuk tangan. Mantap tuh tepuk tangan cuci. Ini dosa kan? Tadi kita tepuk tangan. Oh kita jamaah itu dunia lain. Ayo rukun Islam seberiji. Alpot kayak cakat ke mikna. Yang ayat 5. Hiji. Sahadat. Terus. Sholat. Tilu. Zakat. Puasa. Munggah haji. Kemana? Ya ke Mekah atuh. Ke Baitullah. Sarua kene. Lamun kawasa di jalana. Tepuk tangan. Ari kuliah apa tuh kuliah? Kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. Terus kali itu mah.
Wujud kita bako sedang apa? Wujud kidambako muholafatul lil hawadisi Kiamu binafsihi pada niat kudrati roda Ilmu hayat sama basar kalam muridan muridon Muridan Kodiron korida Muridan Kodiron Kuridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Alhamdulillah guys. Mayan yang beli kutang mama. Tes. Tunuhun kasadayana jang meser nya haji salimu apit Ari urang mah bet resep ngajikir resep naon salawatan anak salawatan kan hate matak naon matak senang rasa sih jadi soleh salam kasih bapaknya nya ya udah si bapak lagi kerja di mana begitu mau jenuh karena naon gawe lo potongan pacul biasa kan itu bahkan sih jadi budak kadu soleh tah biar aduh aing istri aing teh moal kieu